kudu boga keyakinan. Sementara kan keyakinan mah hese lain lalagaan. Urang kuari belajar dina syariat, yakin dina syariat. Kemudian belajar tauhid, ku yakin dina tauhid. Urang terakhir kudu ihsan, yakin dina ihsan. Sakumaha Kangjeng Nabi naroskeun tentang ihsan melalui malaikat Jibril. Dijawab ke Kangjeng Nabi, anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarak. Nah, urang ibadah ka Allah seakan heula Allah, lamun teu bisa seakan didelekeun ku Gusti Allah. Nah, eta teh kan bahasa. Eta teh kudu yakin. Lamun geus boga perasaan didelekeun ku Gusti Allah, ka mana bae? Berarti kan urang hayang nuturkeun perintah-perintah Allah. Sebab moal ka mana? Urang bakal ka Allah. Nu mantak urang kuari lengah ge, salat engke-engke datang ka henteuna, teu asa didelekeun ku Allah, komo asa didelekeun ka Allah mah. Kredit orang diteruskan teu asa didelekeun ku Allah, komo asa didelekeun ka Allah mah. Kemudian orang wani sadajan kiai nonton main bola di TV, kiai goblok kan eta mah kos kitu mah. Eta teh asa didelekeun ku Gusti Allah kan. Tuh, lamun asa didelekeun ku Gusti Allah mana bisa isina tuh ka Gusti Allah. Tapi hayang asa didelekeun komo asa didelekeun ka Allah kudu berjuang heula. Berjuang riyadhah, diajar heula ku urang nafsu. Berangan heula ku urang nafsu teh mujahadah ngaranna. Kemudian utang hitung, urang teh muhasabah jeung tafakur karena kemaha agungan Allah. Tafakuran ku urang pagawan padamelan asar-asar tapak-tapak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engke timbul sorangan yakin. Seorang nabi di Israel baheula hayang boga yakin ka Gusti Allah. Tetep nyana ngadoa deui geus capek nyana ngadoa kakarak cak Gusti Allah, hei nabi sok maneh gara datang tuh ka gunung. Datang nyana ka gunung, ternyata di gunung aya batu teh kaluar cai. Cek Nabi meureun ieu nu kudu didatangan teh batu ieu. Ngomong sorangan batu, assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Cek nyana batu bisa salam. Mulai timbul yakin, oh paingan cak Gusti. Gorenganan ketika orang berangkat kabeh nararanya ka urang tatangkalan ngan teu kadenge bae ku urang. Paingan Kangjeng Nabi batu-batu salam. Nah, ieu ge batu teh uluk salam ka Nabi. Mulai nyana yakin tah bahwa kabeh ge ngararomong. Masyaallah. Tanya ku nyana, batu. Geus sabaraha taun maneh cicing di dieu? Geus ratusan tahun pula di dieu. Ai maneh ieu kaluar cai naon ieu cai naon? Ieu teh cai mata kaula. Oh, maneh teh cerik sumuhun. Anu mantak cerik ku naon? Dina Al-Quran aya waquduhan nas wal hijarah. Nu bakal jadi panghurung neraka teh horenganan batu jeung manusia. Sejak eta di Lauhil Mahfuz kula ceurik anu luar biasa. Berarti kula bakal jadi panghuru, bakal jadi seuneu neraka anu bakal meulem kufar-kufar musyrikin jeung munafikin. Kitulah anu mantap kula ceurik. Ya Allah, ya Rabb, nek mere yakin Gusti Allah teh ka seorang nabi kudu ngobrol jeung batu. Tuh, nu mantek datang ka ayeuna para aulia Allah teh kadang-kadang maca kitab mah henteu yakin, tetapi kapanggih jeung salah satu bentuk, jeung salah satu benda, jeung salah satu kitu naon karah sesuatu timbul kayakinan. Hanya Allah engke nu mere yakinna kumaha Allah bae carana. Enta ngadoa ta Nabi, ya Allah ya Rabb, abdi karunya ka ieu batu. Kulantaran batu teh ieu cerik teh jeung cerikan dirina anu bakal jadi panghurung neraka. Wayana sakitu Gusti panghampurakeun ieu batu supaya ulah dijadikeun panghurung neraka lantarannya nama geus ratusan tahun cerik. Cak Gusti Allah, wahai Nabi, bejakeun ka batu. Geus dihampuranya nama moal jadi panghurung neraka. Geus ditepak ku Nabi teh batu. Nyana ngaleos. Barang ngaleos godean caina.
mau gedean cai nu mancer tadi mangan ngerecek doang kuari wacer kos air mancur geus 5 meter 10 meter boki gede bae balik deui ka Nabi kadinya hei batu tadi mamane ngecelakan doang ceret ciri kok ieu gedean cak batu teh lantaran kadenge Gusti Allah geus ngahampura ka kaula sehingga kula moal dijadikeun panghurung neraka maka atuh kura bersyukur ka Gusti Allah ai tadi mah cai mata sedih kuari mah cai mata bunga lantaran kura kuari bersyukur teu dijadikeun penghuni neraka masyaallah cek eta Nabi cek Nabi batu bae ge bisa bersyukur ai manusia teu daek bersyukur eleh ku batu kamari keur susah juk kuari senang sugan sodako bersyukur janten atuh anak-anak bere ieu mah henteu ngan dideleukeun doang ka anak tah abah boga milik tah nyata tah tapi sia ulah harayang atuh mah teu dideleukeun tolol tah kolot kos kitu tah nyeri hati anak goblok ieu mah asalnya hobenya tah abah boga milik tah nya tah tapi abah kan rencanana loba ieu sanajan 1 miliar tapi rencana abah 2 miliareun geus ieu mah asal neuleuh bae cak anakna kurang kasuka bubuyun dengan teluh yuk eta kolot tolol eta si baju nyilih ka di beheran itu biasa bahas tuh Masya Allah batu bae ge cerik lantaran dek dikanarakakeun berkah sedengkeun manusia 2 urang teu pernah cerik mendak jelema nu teu pernah cerik jeung cerikan dosa jelema ciri bahwa teu asa teh di mana-mana teu asa teh can aya tanda-tanda ahli sorga ketika Luqmanul Hakim ditanya ku putrana Abah naon ya bunaya abdi kudu babaturan jeung jelema dalam rangka ka Allah kudu kanu kumaha abdi ngabatur ya bunaya he hanaking mun anjeun deuk ka Allah kemudian anjeun terek nyorangan anjeun rek ngabatur jeung jelema nu papada ka Allah teangan nu boga karakter 3 atawa salah sahiji tinu 3 mangga bapak nu kumaha kahiji teangan jelema anu ketika manehanana datang amarah tetapi bisa nahan amarah sabar anu luar biasa laisa syadid bisurah innama syadid huwa yamliku nafsahu indal ghadab jelema nu gagah lain bisa penca haju ngelehkeun batur tetapi nu bisa nahan amarah sabar anu luar biasa ketika marah baturan eta hijna eta ulah anu suku pungplapeng teu pararugu jas dipake tujang pajong teu pararugu ulah nu kos kitu mah ulah tengik tong mah kos kitu hiji tajamnya nak sumuhun kadua nomor kedua ketika di sebuah negara di mana baik hidup aya di dinya genderang perang ditabuh teangan jelema anu siap tampil di hareup sebagai kalang dada agama gagah anu luar biasa ketika manehanana diajak perang siap ketika diajak perjuang siap baturan jelema nu kos kitu macang caya pasti menang ridho Allah 2 katilu abah nomor katilu ketika jelema boga wawasan ketika jelema boga akal ketika jelema boga ilmu ketika jelema boga dunia dia daekeun diajak ka baturan ketika manehanana boga wawasan dipenta kurang wawasanana nyana siap ngabaturan urang tanpa dibayar ketika nyana boga ilmu dipenta kurang ilmu nyana siap mere ilmu ka orang tanpa bayaran ketika nyana boga dunia kemudian kurang dipenta siap ngabangun agama tanpa aya ieu itu baturan jelema nu kos kitu 3 karakter jelema nu kos kitu ujang hidup di mana bae sok ngabatur jeung salian teh eta mah ulah kajen kuku mah kajen ganteng kajen gagah kajen sugih kajen pejabat nu teu boga karakter kitu ulah nak teangan geura ku urang hiji jelema nu gagah tapi gagah sabarna mana aya bisa nahan amarah
bisa nahan padahal gagah ai kitu bae lemah haju dicarekan haju manehanana cicing lain sabar teu daya tah mah teu berdaya tah mah ngaranna ieu mah gagah mun ngalawan bisa tetapi encan waktuna mah henteu kudu cicing we kos raetan sakali macok wae cicing Masya Allah panaya jelebat itu benang katoel buringas bae padahal menggelut eleh kos gitu betul kan boga pencak kembang doang teman kos kayaknya hoan nomor kedua itu tadi tampil sebagai kalang dada agama ketika diajak perang agama siap dia tampil di hareup siap nyawa taruhanana gagah atuh boro-boro perang urang dek berangkat ngelewatan hiji daerah peuting kira-kira jam 11 jam 12 didinya aya kuburan anu sangar nu kabehan ge osok marangihan bae kan didinya mah ketika urang dek berangkat aya tiluan opatan atau limaan aya nu tampil lesian ayo aing bener yes aing cekelan aing sia ayo suara sian-sian lain gitu kuman lain gitu ayo geus pokona mas sia dihareup sia ditilat aing di tengah ayo tuh urang bunga bae teh aya jelema gagah teh kos gitu kan bunga ngirahin Haji kula waduh ieu anu ngamusuhan di mana di anu waduh ngamusuhan da kabunuh ka kula coba kula salabat kitu alah sudah sian-sian aja jangan ya diantar paling gede perasaan hati enggak sudah sok jadi pikiran ayah aing anak buah aing mah badag di ditu tenang bae sih padahal mah bogoh teh boga anak bodoh tapi kan aku ngomong lagi kan ngeungeus lah Masya Allah kan Haji aduh ieu kula aya naon ieu kula enggak butuh teh anu aduh kula lamun tuan teman di mana di anu kula deg detik tenang ayah aing bejakeun ngaran aing boh boro-boro didinya ngaran aing mah di soler geus terkenal monyet ngaraon ka aing perasaan kita orang dada teh bro Masya Allah Haji Pendi kula diancam ku saha urang anu ye didinya mah sia karos sakau kadua bacok sia aja kudu kumaha iya gitu sia aing mah sia ka dieu lo sia ka dieu tumbung aing ngomong ilu-ilu geus mendingan dipaehan sakalian sia teh ya Allah minta tulung kan kos gitu Masya Allah Haji itu di kuburan eta tah kunaon sangar jasa kamari gawe kunti anak segala genderuwo coba ante pugu aing ge kakarak cager aing didinya ngelempre bo panas pom pararanas aing ge angan teu paeh doang ulah sia ulah ka dinya ya budak teu merean teh kos kitu teu merean teu ngeudaheun baru kita aya jelema gagah bari hayo geus cina mah aja lain kabar lain di jatuh ka dieu mah kumaha sana pokona jajuri teh wau kabeh aing di dinya mah ngeudah bener ye wau kabeh juri mana teu wau ka aing aing mah jajuri kan ngeudaheun pokos urang di Gantarawang teh kan lain lalagaan sangar teh suangarna deui eta bahkan geus terkenal di urang geus kajaon wah juri Gantarawang mah anu teh nyaho ka juri Gantarawang gagahna jeung poharana emang bebeneran di dinya mah raja juri di Gantarawang mah emang bebeneran hanya orang-orang tertentu kan wauh ka raja juri di dinya eta ge kan nang tapak loba jelema lewat kadinya leungit loba jelema lewat kadinya ngacacak loba jelema nu nyieun bangunan-bangunan dinya dirusak atau emang di dinya mah sangar di Gantarawang nah loba anu nek liwat kadinya kan minta anter coba minta anter ka Haji Pendi ngaji anter kadinya atuh meureunna leungit jeung aing atuh mah kan urang leutik teh goblok jas bae dipake orang kan teu bisa babacaan tapi coba ke ahlina urang liwat ka dinya nunggu sangar teh anter kayak jam sabaraha ya
Oh jurig anu berarti ayo geus nah guys nyahueun nya nama jam sakean jurig anu jam sakean jurig anu jam sakean jurig anu di Gantarawang teh kan kos kitu lain lalagaan mantap ka jideeng gagah teh lantaran naklukkeun jurig-jurig bae di dinya teh eta keur carita Gantarawang pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang eta teh kan kudu nyambat ka ahlina sebab nyana nu nyahueun tah jurig anu jurig poe anu jurig anu poe anu jurig jam sakean jurig anu jam sakean jurig anu jieu tu jurig ge sarua oko satpam jam-jamna Masya Allah eta kan urang keur carita perjurigan di Indonesia memang kos kitu di ka Gunung Karang urang sarua tah nyaho saha anu ngageugeug Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeug Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon Minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe Minggu ketika engke maghrib pergantian anak malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia tahu kobuna tuh engke penting malam Senin saha malaikatna engke malam poe Senin saha malaikatna engke poe malam Salasa saha malaikatna da eta teh urang kudu wauh geus lamun urang endek melet mentah heula tah urang ka malaikat eta wirid tinggal wirid urang teu wau jeung malaikat eta atuh ngahantem urang sia teu pamit sia kain no wirid urang ieu qala Yusuf li abihi ya batin ra'aitu hadasa nah urang hadiahan malaikat anu aya naon ieu kula bogo ka Sarwiti urang mana Cikupa sampeukeun ya gampang geus Sarwiti mah nu penting bae sogokanana we ieu keur carita dunia seperti eta dunia gaib teh aya dunia malaikat aya dunia jurig atuh Gunung Kawi ge sarua lamun di Banten para aulia para perwalian nah eta teh teu kaluar ti urusan-urusan pergaiban nah aya jalur-jalurna nah kudu gagah jadi lamun gagah kan ngeunaheun urang berhadapan jeung mantak iya bunda ya cek lukeun nu laki hiji teangan pibaturan anjeun lamun anjeun gaul ka Allah anu bisa nahan uji sabar anu pohara ketika diluak diliak dicaci dimaki can waktuna mah tetep we nyana leuwih bagus sabar daripada ngalawan teangan batur kos hiji kadua ketika genderang perang ditabuh nyana siap tampil di hareup sebagai berlaga panglima siap nyawa taruhadana jeung menghadapi naon bae nyana mah siap di hareup sebab boga karakter kepemimpinan anu stabil jeung sesuai eta nomor katiluna jelema anu boga wawasan ilmu dunia nu bisa diajak jadi babaturan perjuangan agama eta baturan nuhun abah sok sakitu bae salian teh eta ulah kajenting pejabat tetapi teu boga karakter kos itu ulah kajenting jawara teu boga karakter kos kitu ulah kajenting kiai teu boga karakter kos kitu ulah kitu bae tilu perkara eta salamet masyaallah am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillah idrob anjeun boga sangka ka Gusti Allah sakadar ni tahan perang sanggeus perang teh urang bakal diantepkeun ku Gusti Allah boga sangka kitu ka Gusti Allah teh teu hade jeung teu bagus padahal Gusti Allah anu nyiptakeun urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya di urusan ku Gusti Allah eueuhna deui ge bakal diurusan ku Gusti Allah teu kaluar tina urusan-urusan Gusti Allah lantaran innallaha yukhfi Allah nyamarkeun kana kudrat iradat Allah bi asbabi melalui sabab
urang teh bakal disalametkeun tetapi ku Gusti Allah dibere sabab heula urang bakal dicilakakeun ku Gusti Allah bakal dibere sabab heula jang halayak rame dina syariat maneuleuk kana sababna tetapi ahli Allah mah anu rasikhuna fil ilmi jelema anu cerdi ilmuna dibere ilmu hakikat neuleuk kana hakikatna langsung mentak teu kaharti ku urang para aulia Allah kajeun hanya segerintil dua gerintil tetapi tetep aja orang dulu sabab jelema deuk disalamatkeun ku Gusti Allah diberi ilmu heula sababna boga ilmu ku Gusti Allah deuk disalamatkeun tapi aya jelema diberi ilmu ku Allah deuk dicilakakeun horenganan bangga ku ilmuna horeng ujub ku ilmuna ketika bangga jeung ujub ku ilmuna horeng ilmu teh jadi kacilakaan jang nyana Allah nyieun sebab heula masyaallah karim Allah nyieun surga Allah nyieun neraka penghunina adalah manusia nu mantak dijelaskan dina Al-Qur'an wa quduhan nas wal hijarah horenganan jang panghurung neraka manusia jeung batu nah iya kan tak kan jelema ya jelema jadi panghurung neraka batu jadi panghurung neraka tah Allah teh nyieun surga Allah nyieun neraka kuari deuk disalamatkeun ku Gusti Allah tina neraka Allah nyieun sebab heula daek ngaji urang teh eta kan sebab meureun nu mantak daek ngaji ge nangagerakeun saha eta disebaban ku ngaji aju ngajina ge wauhna jeung tukang wudu jeung kiai nama teu wau oh masalah sih eta jadi jeung sebab Gusti Allah jeung sebab oh begitu maut masyaallah karim timbang amal ternyata horenganan amal ngajina loba jasa nya nama ngaji teh geus lain hayang pinter lain hayang bisa pokona mah hadir bae geus asal datang ngawudu kreup ikhlas jasanya nama ngaji teh ikhlas jasa geus teh naon-naonnya nama geus ternyata berat ke di akhirat timbanganana ya Allah ya Rabbi aya nu ku sebab ngaji jadi ka neraka ya Allah lantaran lain ngaji horenganan deuk neuleuan musugan aya jahe ya Allah ya Rabbi teu benang aya jahe dibonceng bae ku nya eta kan neraka Allah nyieun sebab disebaban heula ku Gusti Allah teh nyana teh dagang aju kemudian tina dagang na teh sugih kangge sugih teh horenganan daek sedekah berarti sugih ngajadikeun sebab kana salamet aya deui tadi nama keur susah mah nyana daek jasa ibadah barang dagang aju kuari maju dagangna beuh boga mobil dan lain sebagainya nu tadina daek sedekah keur susah mah ala kadarna daek bermasyarakat tadi kuari barang sugih ditanya ge teu daekeun ulina ge beuh puncak Bali dan lain sebagainya paeh nyana horenganan sugih jadi sebab kana cilaka Allah yang sebab heula baheula kiai teh hebat jasa ngajina masyaallah ku santrina jeung ku masyarakatna nyarahuan rukun wudu jeung tauhid teh ti manehanana coba-coba nyana asup ka Golkar jadilah kiai Golkar kuari geus teu kaburu ngaji jeung santri teu kaburu ngaji jeung masyarakat dina kaburuna ge geus eueuh nu daekeun ngadarengekeun lantaran kaambeuna jeung lain deui meureunanan timbul tina dadana nu baheula mah bersih bening nur ilahi kuari mah nur Golkar akibatna kumaha nyana teterusan ka belah dituna dak paeh cilakanya can tobat iya tuh kadeleuan urang sabab-sababna kadeleuan masyaallah karim mentek sing hade ge ilmu tinggal ilmu Allah nyieun sebab heula yukhfi bi asbabi tah ulah naon kitu ngaran ragu ketika urang diperintah ku Gusti Allah salat aya hikmah keselamatan di jerona asal sing hade ngalaksanakeun salatna sesuai jeung aturan anu marentah puasa aya hikmah keselamatan setiap perintah di jerona aya hikmah keselamatan nah kuari perang itu sarua bae kita perang ku Gusti Allah aya hikmah keselamatan mun geus dicontoh-contohkeun ku Kangjeng Nabi jelema nu terbunuh perang kadeleuna kurang acak-acakan awakna puluhan urut panah puluhan urut pedang
cak Kangjeng Nabi teu karasaeun ieu sebenarnya mah lantaran nyawana geus aya di sorga di kitu-kitu. Sageus teh kitu deui ahli-ahli sorga teh seungit di mahsyarna tah nu perang teh dantara naon ieu urut jihad fisabilillah kabeh kabita teu hayang amat baralik deui ka dunya hayang perang deureuh eta tah masyaallah ku seungit-seungit jihad fisabilillah nyana naga hayang balik deui perang terbunuh hayang balik deui hirup deui perang terbunuh deui hayang kudu kurang ngeunah-ngeunah geus di kitu-kitu ge can hayang perang bae teu daekeun we teh perang teh heran urang sebab naon sebab pamimpin perang di urang diulah-ulah perang teh jeung emang encan waktu udah kuari bae keur carita encan aya anu memberikan semangat juang perang lawan musuh Allah. Padahal musuh teh geus loba jasa kan di Indonesia. Ambalayah kuari mah. Akibat karakter bangsa Indonesia ditonjolkeun bangsana dengan demokrasi dan pluralismena kuari urang kudu sauyunan jeung agama sejen. Aya kudu saling silaturahmi. Tuh masalah. Cuman akibatna gereja timbul di mana-mana. Encan wayah nyeun gereja di jieun. Kelenteng di mana-mana. Tah, ieu tanggung jawab bupati di daerah eta jeung MUI. Engke MUI na tanda tangan di dinya jeung bupatina. Paeh nyana gerejana aya. Ku urang tadi omong, iyalah hasil bupati anu, iyalah hasil MUI anu. Nyanana geus jero kubur ke dibeulem. Ieu kumaha coba ayo. Masyaallah karim. Ieu teh nu geri ge kos sekarang itu tah. Urang kana bakal paeh. Haju kumaha lamun ngocor bae terus dipake ibadah ku batu. Nu kudu Allah-Allahan haleluya haleluya. Nah, ngocor kan ka jero bangun urang tanda tangan. MUI eta. Bupati eta. Asa bodoh jadi cenah kula mah teh mah anu kan heueuh. Aya teh mah teu bae sok marah sia ka aing. Mah kan heueuh. Tuh, masyaallah gari. Akibatna kos kararieu ka di urang. Nu kudu diperjuangkeun agama leuwih dengan kebangsaan agamana eueuh. Ulah mau agama kan teu meunang. Di negara demokrasi bola mau agama terpisah agama jeung negara agama negara agama dipimpin ku masing-masing hegae masalah akibatnya serangan-serangan ti non Islam seperti ieu nah enggak nyanggakeun ieu baja agama-agama urang negara-negara urang bangsa-bangsa urang kurai mayoritas tapi berlagam minoritas ku ari teh nanaonan urang di mata bangsa naon ditonjolkeun ku urang ngomong saeutik teu meunang komo di zaman Pak Harto mah tangkap gebruskeun gampang gebruskeun sabaraha puluh jeung ratus kiai anu ditangkap paeh di penjara masalah gerak Allah nganu bermasalah Pak Harto na ku ari jero kuburan je emang teu bermasalah naon ciri bermasalahna jelema dititahan zarah ka Pak Harto teu daraekeun ka Gus Dur jelema diulah-ulah zarah bae Bung Karno geus dipindahkeun ku ari ka ditu dititah ulah zarahan Bung Karno jararah bae ka Bung Karno mah kamari ieu kan dititah zarah ka Pak Harto diberean duit diberean Haji Pendi di jam meunang ke Budoli aja teu meunang teh caranya ka ditu nipu nya nama eta pajar proyek ku nyana tuh ciri hese sebab naon di benak hatina lain agama Bung Karno lantaran agama ditahan ulah zarah bae hese kemaksud teu pataliru jeung ruh hese tah bakos kitu urang ka Banten Ambalaya kuburan teu nanyakeun ieu kuburan saha ieu kuburan saha sugan deuk zarah kana saja henteu di bejaan ge ieu kiai anu ieu kiai henteu aya mun ka Maulana Hasanuddin bae henteu ieu ge incuna sabodok aing mah ka Maulana Hasanuddin bae hese atuh kumaha bae ih urang ka Cirebon ieu kuburan Ambalaya di memehna sugan hayang zarah tuh henteu teu wau aja henteu cenah ieu anu henteu hiji we syarif hidayatullah sakitu bae roh urangna nyambungna ka dinya paling ya nyaho doang assalamualaikum ya ahlal kubur pamit bari liwat kenjana perebut pan kumsalam haga sakitu bae Fatihah atuh hoy karek salam doang cenah ya Allah ya Rabb dah ieu am hasibtum an tutraku marane kabeh boga sangka bahkan aranjeun boga sangka bakal disayomkeun diantepkeun ku Gusti Allah bari Gusti Allah teh teu nyahun ka jelema nu perang dengan ikhlas
boga sangka seperti kitu ge teh eta teh jauhkeun ulah boga sangka seperti kitu sama sakali ulah rek boga sangka bahwa Allah teh nyayomkeun anjeun ngantepkeun anjeun ulah boga sangka Allah teh nyahoeun kana perang fisabilillah ikhlas ulah boga sangka kos kitu jeung teu ngajaradikeun sebagai walijah sebagai kacinta sebagai kadedeh kasih babaturan selain daripada Allah Rasul jeung mukminin ulah Allah Rasul jeung mukmin jadikeun ku urang sebagai kekasih sebagai piton hiji we eta ulah dianggap Allah teh nyahoeun nu mentak boro-boro perang urang ngaji bae urang ngaji teh ikhlas Allah kuningae urang ngaji ikhlas Allah kuningae engke beda efek tina ikhlas teh beda ka urang nage ngeunaheun kumaha ngeunana lah ngaji mandek di mana bae diuk na ikhlas berarti teh jelema lah sasalaman dek teh jeung kiai nage atuh teu neuleukeun ka geus ikhlas berarti eta ikhlas teh kos kitu geus eta hebat eta kos kitu geus saumur hirup sia kos kitu mah umas teh ikhlas eta kos kitu nyahoeun Gusti Allah geus nyahoeun eueun geus tenang leuwih akrab jeung tangkal kalapa diuk ngarendengna teu masalah ikhlas Allah uningan ieu atuh ngaji pokona mah aing mah tah eta kos kitu ikhlas ngaran geus kabeung berat engke ka ditu na ge lah moal ngaji ikhlas ieu cukup ku ikhlas mah tah ulah boga sangka aranjeun kabeh perang ilai kalimatillah ngalawan agama ngalawan musuh Allah kemudian boga sangka bakal diantepkeun ku Gusti Allah boga sangka Allah teu nyahoeun kana perang ikhlas urang Allah teu nyahoeun bahwa urang teh ngabatur jeung Allah Rasul jeung mukminin di jero hate urang ulah boga sangka kos kitu tetap ku Allah bakal dibantu moal disayomkeun wajen ku kumaha ge lamun urang boga ilmu bae perang urang jeung nafsu kemudian urang berangkat ke ilai kalimatillah dijamin ku Gusti Allah kajen ku kumaha ge cicing bae urang ulah dagang ulah bisnis ulah tani ngaladan kana ilmu Allah delekeun coba ge engke ge digerak-gerakeun ku Gusti Allah mun cak urang teh Gusti abdi mah embung gerak manusia hayang langsung ti Gusti Allah hayang ke ge orae kadinya datang tanya maha kawasa Allah kumaha carana we Allah mah cara Kangjeng Nabi Musa teh ngadoa ka Gusti Allah ya Rabb ieu abdi teh dijadikeun rasul ku Gusti di Israel kemudian abdi teh keur ngoramah kapan ngangon keur ngoramah abdi teh kapan aya maisah kabladieuna kan ku Gusti teu meunang abdi teh tani teu meunang ngangon teu meunang dagang teu meunang kemudian ieu abdi Gusti bisa dahar abdi jeung keluarga abdi teh aya orang-orang Israel anu kadang-kadang mawakeun Gusti tapi tina babawaan orang-orang Israel teh ternyata loba Gusti apakah seperti ieu Gusti mere rezeki ka abdi coba eta cak Gusti Allah kemana bingung amat Musa atuh geus bae dahar laksana lain kitu Gusti apan kudu dagang kudu tani abdi teu meunang ku Gusti hajur dibawakeun ya rahasiana cek Gusti Allah setiap rasul jeung setiap nabi berbeda-beda ka anjeun bah ku aing dikiriman maksudna naon lantaran orang-orang Israel loba anu bisnis loba anu dagang loba anu tani lamun teu disalurkeun melalui anjeun nyana engke moal menang ganjaran geus ku ari sodako ka anjeun lain kudu didahar bae ku anjeun leuwihna tina dahar sok tasarupkeun jang syiar agama Islam abeh babarengan nu itu tani nu ieu dagang engke mere ka manehna makan teu hayang sapira maneh nyaho aing ge cek Gusti Allah tetapi leuwihna ulah sok disekap sok kuari bangunkeun kana syiar agama itu menang ganjaran engke agama maju oh rahasiana seperti eta jadi penuh rahasiana naon ge masyaallah karim mentak lamun mereta ka kiai dalakeun ku kiaina lamun hadu dicaplokan bae ku kiai koros berarti mah kiaina koros mah
tapi lamun aju dibangunkeun ku kiaina dipake meuli mobil leuwih ti ora koros ka mana ieu lumpatna tah kudu ditinggali ku urang sebab ieu aya rahasia jelema mere menang ganjaran mun ku kiaina ditolak berarti kan teu menang ganjaran berarti mutuskeun ganjaran batur cek Gusti Allah Musa. Wah, barang nyaritakeun kos kitu Kangjeng Nabi Musa jelas ka masyarakat teh. Wah, atuh masyarakat bebereana pohara jasa. Kangjeng Nabi Musa kan ngadoa deui ka Gusti. Gusti loba teuing. Tah Kangjeng Nabi Musa mah kan bebeja ka Gusti Allah loba teuing. Coba si eta. Ya Allah ya Rabb, kakarak di Bank BRI doang itu mah. Coba bank loba keneh. Ku alhamdulillah geus nyieun rekening. Kiai sih buka rekening heran mah. Heran gua mah buka rekening. Masya Allah rekening mah jang pejabat sama sekalian kas neraka. Yang bangsa naon gara-gara pengusaha rekening. Kiai buka rekening. Rekening naon? Ceramah. Emangnya ceramah mah rekening heran mah. Teu beres ya. Henteu cenah mah kiai modern. Jadi lebih saya proposal eta ke dunia eta kos gitu salah ente salah yang berjuang negara kudu aya ngan moal ka Allah sakitu doa moal pati wau moal atuh riweuh ku rekening marulu rekening deui proposal deui rekening deui proposal deui masyaallah bahkan lamun urang nyaritakeun dina kitab Sanusi makan ngeri jelema bakal digiring di kuburan masing-masing ka mahsyar teh eta engke bakalna tingkahna beda-beda wa minhum ar-raqib aya nu naek kendaraan ke ka mahsyar teh wa minhum al-masy aya nu leumpang ala rijlai wa minhum ala wajhi anu beungeut tah pake leumpang panjang tah panjang-panjang di antarana deui aya wa minhum di antara jelema nu digiring di kuburan ka mahsyarna teh ieu rupana ala suratil khanazir beungeut babi saha eta alladzina yakuluna suhta wal muksa jelema-jelema anu sok ngadahar barang haram jeung ngadahar pajeg sakitu saha anu sok ngadahar barang haram nu tilokna zakat dirobah engke bakal beungeutna beungeut babi ulah kaget ke lamun haji pendi itu beungeutna babi aduh masya Allah kolot deh babi nage mbahna babi juga sok gadahar pajak ieu buksa tepan pajak gagah tinggal gagah ku ari komandan tinggal komandan di bapak-bapak tinggal di bapak-bapak raehnya na keluar ti kuburan giring ke mahsyar beungeutna bakal beungeut babi ya kumaha deui coba ya naudzubillah min zalik wa min zalik ku ari ngeunahan ngadahar pajak kajeun nya nama ngadahar pajak ke emang keker kuku cuprakan di pajak nya nama parantina nya nama ieu kiai anu kabere ku duit pajak nya kiai nya make sorban beungeut ka babi ya Allah ya Rabbi ayo sia da kumaha ayo kuari ada di saparian kuari di BHS pugu BHS teh nang di pajak gegendeyehan nya beuh menang ti bupati hebat jasa teh dibere marah pan ka bupati pelit bupati teh pugu eta teh ya babi bisa bener mah ya Allah ya Rabb urang lamun nyaritakeun kos kitu kan muringkak bulu ji di imah aya 2 kareta kadituna wa minhum anu kirodah monyet wa minhum anu pada caritakeun eta teh lain ucapan sambaragan manusia ucapan ti afdalul makhluqat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam deuk tengeri kumaha jelema nu kuku cuprakan dina pajak deres jana mah teh emang keur di dinya ieu kiai nu kabagi proposal nang di pajak misalna henteu cenah kieu mah lain di pajak ti naon lain cenah ti naon henteu cenah lain suku disentak bae sia wah
Di mana tuh? Lumantak negara mau moal bangkrut, wajin kuku make moal aya bangkrut dan negara sebab non pajak makan terus bae. Iraha negara bangkrut, moal aya negara mau bangkrut moal aya. Sok anu ngarti tentang statistik pernegaraan iraha jeung negara mana nu bangkrut moal aya. Di mana bae ge? Eta mah defisit dan bangkrut lain sebagainya dengan omongan doang moal aya. Sebab naon? Keur kumaha bae bayar pajak makan urang terus bae. Bayar pajak terus bae eta kan untuk kekuatan negara. Di mana ya negara mandeg moal aya. Bahkan manehanana siap untuk ningkatkeun deui utang piutang lantaran dideuleuh negara loba jasa ieu bangsana, loba jasa umatna dalam sekian tahun. Kitu kan nya mangitungna. Bangkrut negara mah pajak terus bae. Bahkan engke mah henteu kudu engke ngan lah imam moal dicaritakeun beuki leuwih dahsyat deui perpajakan. Kuari bae geus bingung kuari pengusaha. Bingung menghadapi pajak. Engke iraja engke. Terserah ente geus tapan. Ieu kuring kesulitan pengusaha-pengusaha menghadapi perpajakan. Nah, anu engke bakal kaditu nama segala rupa ge dipajak ceuli aya pajakan mata nu urang ti Allah, ceuli nu urang ti Allah bakal kena pajak. Lamun teu dibayar pajakna dicokel mata sia. Ayo sia. Ayo kakarake ku ditang ka imah pager sendok piring nu geus direncanakeun engke diri urang bakal aya pajak. Naon ieu Gus kieu? Bangsa naon ini Gus kieu? Akibat naon ieu? Akibat henteu make Al-Qur'anul Karim, henteu make syariat anu dikembangkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibat teu make Al-Qur'an, Qur'an dicaci maki. Akibat teu make syariat, Kangjeng Nabi na dihina. Di Prancis geus 3 kali menghina Kangjeng Nabi. Dicoba ku Yahudi, jelema-jelema titah ngaku nabi untuk menyaingi Kangjeng Nabi Muhammad. Terus-terusan Yahudi, terus-terusan kafir ka urang ngadoja. Sementara urang teu pernah nonjolkeun agama, nu ditonjolkeun bangsa. Kos kieu lah seperti da. Nah, maksudnya coba bangkit semangat bangsa di bidang agama. Ulah isin jeung ulah sieun tonjolkeun agama urang. Urang gagarak aya nu ngahina. Apa itu pakai jubah? Jubah mah itu mah karakter bangsa Arab, bukan agama. Urang geus bisa ngomong kos gitu bae. Geus bisa ngomong. Apa itu siwak? Siwak itu kan membersihkan. Lebih hebat manpul daripada siwak. Oh iya. Bawa ku sia salat manpul ka ditu. Ayo sia jeung Pepsoden ka dinya. Ngimaman hayu sia manpul make Pepsoden, acak-acakan teu. Tarolol kuari. Masya Allah karim geus geunah eta kan akibat urangna lemah. Urang gagah mah. Pak, itu kenapa pakai jubah? Emang kenapa? Itu kan karakter bangsa. Sini. Gua sobekin minggu. Geus beres pas itu mah. Teu kudu make dalil. Tinggalnya ada calangap bae geus beres. Kudu gagah urang. Ayo. Cari temen lu, ntar gua sobekin lagi. Kasih tahu. Tuh apa orang gelut kayak. Kudu gagah tetep Islam kudu gagah. Masya Allah. Ulah boga sangka setik-etik acan bahwa orang bakal disayomkeun diantepkeun ku Gusti Allah. Ulah boga sangka setik-etik acan Gusti Allah teu jauheun kana jihad fisabilillah ikhlas. Allah Maha uninga sama sekali. Ulah boga sangka bahwa orang teu nyieun kakasih selain daripada Allah. Hiji Allah, Rasul jeung mukmin hiji eta. Lamun eta tampil karak mantap, Masya Allah. Berarti kan kudu boga keyakinan. Sementara kan keyakinan mah hese lain lalagaan. Urang kuari belajar dina syariat, yakin dina syariat. Kemudian belajar tauhid, ku yakin dina tauhid. Urang terakhir kudu ihsan, yakin dina ihsan. Sakumaha Kangjeng Nabi naroskeun tentang ihsan melalui malaikat Jibril. Dijawab ke Kangjeng Nabi, anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarak. Nah, urang ibadah ka Allah seakan leulah Allah, lamun teu bisa seakan dideleukeun ku Gusti Allah. Nah, eta teh kan bahasa. Eta teh kudu yakin, timbul keyakinanana emang teu babari, emang teu hese. Hiji kudu riyadhah heula nafsu.
nomor kedua kudu mujahadah merangan nafsu, riyadhah ngajar nafsu, mujahadah merangan nafsu, nomor katilu kudu muhasabah, nomor kaopatna tafakkur kakarak timbul perasaan didelekeun ku Gusti Allah. Lamun geus boga perasaan didelekeun ku Gusti Allah ka mana bae berarti kan urang hayang nuturkeun perintah-perintah Allah, sebab moal ka mana urang bakal ka Allah. Nu mantak urang ku ari lengah ge salat engke-engke datang ka henteuna teu asa didelekeun ku Allah, komo asa didelekeun ka Allah mah. Kredit urang diteruskeun teu asa didelekeun ku Allah, komo asa didelekeun ka Allah mah. Kemudian orang wani sadajan kiai nonton main bola di TV, kiai goblok kan eta mah kos kitu mah. Eta teh asa didelekeun ku Gusti Allah kan. Tuh, lamun asa didelekeun ku Gusti Allah mana bisa isina tuh ka Gusti Allah. Tapi hayang asa didelekeun komo asa didelekeun ka Allah kudu berjuang heula. Berjuang riyadhah, diajar heula ku urang nafsu. Berangan heula ku urang nafsu teh mujahadah ngaranna. Mudang utang itu, mudang teh muhasabah jeung tafakur karena kemahaagungan Allah. Tafakuran ku urang pagawan padamelan asar-asar tapak-tapak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engke timbul sorangan yakin. Seorang nabi di Israel baheula hayang boga yakin ka Gusti Allah. Tetep nyana ngadoa deui, ngadoa deui. Geus cope nyana ngadoa kakarak cak Gusti Allah, hei nabi sok maneh gara datang tuh ka gunung. Datangnya ka gunung, ternyata di gunung aya batu. Batu teh kaluar cai. Cek nabi meureun ieu nu kudu didatangan teh batu ieu. Ngomong sorangan batu. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Cek nyadat. Batu bisa salam. Mulai timbul yakin, oh paingan cak Gusti korenganan ketika orang berangkat kabeh nararanya ka urang tatangkalan ngan teu kadenge bae ku urang paingan Kangjeng Nabi batu-batu salam. Nah ieu ge batu teh uluk salam ka Nabi. Mulai nyana yakin tah bahwa kabeh ge ngararomong. Masyaallah tanya ku nyana batu geus sabaraha taun maneh cicing di dieu geus ratusan tahun pula di dieu. Ai maneh ieu kaluar cai naon ieu cai naon? Ieu teh cai mata kaula. Oh maneh teh cerik sumuhun. Anu mantak cerik ku naon? Dina Al-Qur'an aya waquduhan nas wal hijarah. Nu bakal jadi panghurung neraka teh horenganan batu jeung manusia. Sejak eta di Lauhil Mahfuz kula cerik anu luar biasa. Berarti kula bakal jadi panghuru, bakal jadi seuneu neraka anu bakal meulem kufar-kufar musyrikin jeung munafikin. Kitulah anu mantak kula cerik. Ya Allah, ya Rabb. Nek mere yakin Gusti Allah teh ka seorang nabi kudu ngobrol jeung batu. Tuh. Nu mantak datang ka ayeuna para aulia Allah teh kadang-kadang maca kitab mah henteu yakin, tetapi kapanggih jeung salah satu bentuk, jeung salah satu benda, jeung salah satu kitu naon karah sesuatu timbul kayakinan. Hanya Allah engke nu mere yakinna kumaha Allah bae carana. Enta ngadoa ta Nabi ya Allah ya Rabb. Abdi karunya ka ieu batu. Kulantaran batu teh ieu cerik teh jeung cerikan dirina anu bakal jadi panghurung neraka. Wayana sakitu Gusti panghampurakeun ieu batu supaya ulah dijadikeun panghurung neraka lantarannya nama geus ratusan tahun cerik. Cak Gusti Allah, wahai Nabi bedakeun ka batu. Geus dihampuranya nama moal jadi panghurung neraka. Geus ditepak ku Nabi teh batu. Nyana ngaleos. Barang ngaleos gedean caina. Mah gedean caina mancer tadi mangan ngerecek doang ku ari wacer kos air mancur. Geus 5 meter 10 meter boki gede bae. Balik deui ka Nabi kading. Hei batu. Tadi mah maneh ngan mencelakan doang ceret cerik. Kok ieu gedean? Cak batu teh.
lantaran kadenge Gusti Allah geus ngahampura ka kaula sehingga kula moal dijadikeun panghurung neraka maka atuh kura bersyukur ka Gusti Allah ai tadi mah cai mata sedih kuari mah cai mata bunga lantaran kura kuari bersyukur teu dijadikeun penghuni neraka masyaallah cek eta nabi batu bae ge bisa bersyukur manusia teu daek bersyukur eleh ku batu kamari keur susah juk kuari senang sudan sodako bersyukur jan teu atuh anak-anak bere ieu mah teu ngan dideleukeun doang ka anak tah abah boga milik tah nyata tah tapi sia ulah harayang atuh mah teu dideleukeun tolol tah kolot kos kitu tah nyeri hati anak goblok. Ini asalnya hobenya tah abah boga milik tanya tah tapi abah kan rencanana loba ya sanajan 1 miliar tapi rencana abah 2 miliareun geus ya asal neuleuh bae cak anakna kurang kasuka bubuyu dengan teluh yu eta kolot tolol eta si baju nyilih ka dieu heran anu biasa bae tuh Masya Allah batu bae ge cerik lantaran deuk dikanarakakeun berkah sedangkan manusia 2 urang teu pernah cerik mendak jelema nu teu pernah cerik jeung cerikan dosa jelema ciri bahwa teu asa teh di mana-mana teu asa teh can aya tanda-tanda ahli sorga leungit sendal mah bisa cerik tapi neuleuh awewe teu pernah yang cerikan tolol teh ka jelema leungit sendal mah cerik sia kudan cerik sendal leungit sendal naon jepit ya dah jepit bade cerikan udah ijek yang eta tapi ngetrekan awewe masukkan cerik jan teh nyuitan sicit seserian tolol deh coba eta jelema tolol teh geus kitu eta sendal mah leungit cerik sendal jepit deh tapi karang nu bakal ka neraka teu pernah cerik teh hese metek nu bagus mah urang hudang jam 1 atawa jam 2 kemudian haju diuk heula urang ngopi ngarokok hese deui atau osok cenah kieu keur kos kitu mah atuh aing nyaon mah teu diomongkeun ge osok mandi heula urang nawaitul ghusla lis salamati wal afiyah abdi niat mandi jang kasalamatan jeung kawarasan yakinkeun di jero hate moal kudu gering aduh cenah ieu kakara ge saparapat jam menyahes aju mandi asana isuk influenza gering sia cada naon geus influenza sia mah gering sia kajen koko wage ulah boga pan geus diniatan nawaitul ghusla lis salamati wal afiyah abdi niat mandi jeung kasalamatan jeung kawarasan nu boga salamet jeung waras Gusti Allah abdi dititah ku Gusti Allah pergantian cuaca di malam hari jam 12 pinuh ku syifa adituna kewarasan nyanggakeun abdi ka Gusti Allah mandi urang gitu tambahan di samping nawaitul ghusla bisalamah nawaitul rafal hadatsil akbar teu beres ya Allah dah beres salat hajud merenung urang di dinya ya Allah ya Rabb Gusti karasa ku abdi horenganan hese jasa Gusti ieu hayang ulah berdosa boro-boro kolbu boro-boro ruh cacak-cacak dina zahir bae kaislaman mata abdi ti isuk tadi datang ka maghrib samaruk teh mata teh nu abdi horeng nu Gusti jeung aya aturan-aturanana horenganan cak Gusti kudu ditinggalikeun kanu dihalal-halalkeun ku Gusti tapi ternyata berkarakter jeung berwatak sakahayang mata Gusti cukup abdi disiksa ku Gusti ku dedeuleuan mata abdi ge mun teu dihampura teh hampura Gusti mata abdi ku lengahna abdi terasa diatur ku Gusti jadi besa kahayang abdi dula deuleu teh padahal maneuleu jeung kicep teh digerakkeun ku Gusti tapi perwatakanana anu dibikeun ka Gusti ieulah anu disambut ku nafsu sedengkeun nafsu jadi lamari setan jadi kendaraan setan ternyata horenganan kicep abdi kicep setan deuleu abdi deuleu setan
padahal mana gerak-gerakeun ku Gusti tapi watak anu ditumpakan ku setan dina nafsu abdi teu bisa ngendalikeun hampura Gusti segeruk kurang ceurik ta mata doang iraha urang bisa nyencerikan kos kitu hayu coba jalain deui mata nu sok ceurik mata deuleu kadeuleu ieu mah lain deui matana mata keranjang tah kitu sok teman-teman para wali Allah mah sakicep ge deuleu matana ieu mata sok ceurik ge kadeuleu lain deui di deuleu matana doang geus kadeuleu oh ieu beda ya gede hutang ceurik bae kadeuleu encan irung encan ceuli dan lain-lain sebagainya mantak jelema salat khusyuk jeung teu khusyuk bakal kadeuleu tina naon ke tina gerakan salat kula pernah taraweh di jeung almarhum abah ieu cerita almarhum kemudian cek abah teh si eta khusyuk tah salatna kadedengekeun bae cih kok kanyahoan sih ku abah yes asal balik taraweh kan ulah bareng cek abah teh khusyuk tah si eta hayang nyaho kula dideulekeun ku kula sewaktu-waktu salatna tuh lain sakali tanya nyaritakeun tah si eta khusyuk salatna kanyahoan pas aya haji pendek si eta teh khusyuk tah salat teu tahu variasi doang ya Allah ya Rabbi ngen lain masalah naon kok bisa kanyahoan zakula teh ieu jelema khusyuk salat kok bisa kanyahoan sih ya lila-lila ditaliti ya nanya deui ka almarhum nanya oh korenganan aya gerak-gerak anu kos gitulah jelema khusyuk oh tah kanyahoan encan gaib teh bang kos kitu masih keneh utang hitungan zahir keneh masyaallah geus kanyahoan tuh nya ikhlas ge kan sabenerna mah jero hate tapi ku gerak teh geus kanyahoan hampang jeung jelema ikhlas mah urang dek datang heug teu kajen dek sasalaman heug teu kajen dek mere heug teu kajen dek wau heug teu kajen sebab teu pernah ngadoakeun goreng wali Allah mah selalu ngadoakeun bagus jeung selalu ngajakan ka Allah bae dek nu kumaha jeung di mana bae hampang jadina tuh urang silaturahmi yuk ka mana ka anu embung lah kunaon aing itu babawaan sok ditanyakeun eta kieu berat eta kos kitu teh teu beres kieu tah teu beres kieu asal kos gitu baik geus ikhlas eta mah kan nyambung roh jeung roh nah eta lah nu kos karan itu ikhlas teh kanyahoan nah lantaran Gusti Allah nitah jihad fisabilillah di jero jihad teh aya hikmah-hikmah aya rahasia-rahasia jangan luhurkeun agama Allah dua hiji menang luhur agama Allah eleh surga sakitu deh rugina urang ketika berangkat perang menuju keluhuran agama Allah subhanahu wa ta'ala ulah boga sangka haji urang perang diantep ku Gusti Allah sama sekali ulah rek boga sangka seperti itu ulah jeung ulah pajar Allah teh naon karena gerak-gerak jihad urang berangkat perang urang dengan keikhlasan urang Allah nyahoan sama sekali nyahoan age lain nyahoan ade memeh urang didamel ku Gusti Allah Allah geus pahauni masyaallah nu samar ka Gusti Allah nu sama jeung ulah boga kekasih selain daripada Allah Rasul jeung mukminin jadikeun sebagai batur urang sebagai kekasih urang sebagai teman dalit urang adalah Allah Rasul jeung mukminin sakitu bae wallahu khabirum bima ta'malun Gusti Allah teh maha uning ngakana naon nu kurang didamel anu kurang dipigawe neuk teh jahoan kumaha gerak teh menang ti Gusti Allah atuh Gusti teh maha uning lantaran Gusti Allah maleuwi deukeut tibatan urat geunggerong wa nanu aqrabu ilaihi min hablil warid boga hirupna ge ti Gusti Allah
bahkan dijabarkeun ku ahli thariqah mah ana aqrabu min nutfika ana aqrabu min nafsika kaula leuwih deukeut tibatan ucapan anjeun bisa ngomong ge ngagerakeun aing atuh aing teh aya di dinya endek hese amat neangan aing nu madak sia loyog ka mana bae ge atuh aing mah nyaho sia ikhlas aing nyaho sia teh ikhlas aing nyaho gawe naon bae sia aing nyaho lu samar di diri aing di zat aing mah di ka mana sia lumpat ayo lu samar khabirum bimata lamun urang geus dimurokobahan eta izin geureuh ka Gusti Allah urang mun bertingkah jeung berlaga berpagawean kaluar tidak instruksi Allah urang bakal izin sebab naon pan dikanyahokeun ku Gusti Allah khabirum bimata malu izin masa urang di kiai-kiai haju nonton bola di TV kan izin sebenarnya mah ku batur di kiai-kiai orang kanan masya Allah kiai Jerman nih mau orang ya Allah ya Rabbi itu kan izin sebenarnya mah nah aja kiai-kiai nu teu boga ka izin lah anu kos kitu nangan ke kaditu mah loba kiai teh anu haju embung kanyahoan kaikhlasanana embung kanyahoan pangkat jeung darajatna kadang-kadang kiai teh berlaga seperti nu bodoh eta mah geus lain deui ge kadituna aya nu berlaga bodoh memang bodoh asli eta mah hanya Allah lah engke nu maha uningan do mantak walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli walal mu'minina walija ulah disangka teh jauh apaleun maha uninga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala hiji beta urang asa dikanyahokeun ku Gusti Allah sakitu we heula bakal baru ringkak bulu kullu matara setiap naon nu kadeuleu ku anjeun wa matasma jeung nu kadenge ku anjeun kana fi ilmi cak Gusti Allah eta teh aya di ilmu kaula urang ngadenge suara eta geus aya di ilmu kaula maneh ngadenge suara nu geus aya di ilmu kaula naon maneh nu dideuleu ku maneh eta geus aya di ilmu kaula nu kadeuleu ku maneh deuleu maneh nang aing deuleu nu kadeuleuna geus kanyawan ku aing atuh deuk kumaha deui tinggal urangna bae muka-mukakeun hijab tina nafsu nu aya di urang betek panghesena mah panghesena ieu teh urang teh perang jeung nafsu perang di medan laga aya waktuna sepoe dua poe sebulan 2 bulan setahun 2 tahun tetapi perang jeung nafsu mah nah iyalah terus-terusan ngan lamun urang teu perang-perang jeung nafsu moal bisa-bisa ya kudu lalaunan urang lamun teu diperangan ku urang moal bisa-bisa kudu urang ulah ngalep cukup ku ilmu syariat ngalep cukup ku ilmu syariat berat bakalna jeung syariat dibawa ka Gusti Allah zahir tah mah di balik syariat aya batin eta tah nu kudu diarahan ku urang lamun urang encan ngaji eta ribut bae kajian ku kumaha ge sebab lawan syariat mah urusanna sah batal menang henteu rojeh marju asoh soheh dhaif ribut urusan kos kitu bae lantaran teu neropong ka jerona ketika urang neropong ka jerona urang aya di dinya bakal indah jeung ibadah encan puas lamun masih keneh aya di jero syariat nah ieu nu bahayana ngalap cukup ku syariat doang henteu langsung notor ka jerona mantak kabatur ngomongkeun bae ribut nu aya jeung tatangga kiai jeung kiai ge teu sapu akibat syariat bae sebab naon di jerona henteu boga tawadu kan aya tawadu mah lain cara urang Bandung urang Garut mah tawadu teh mah tawadu adat sasalaman di jalan mendak nu ieu leuwih mendak deui ieu mendak nah kege sarujud di jalannya kajian kukumna eta mah tawadu tak tawa kos kitu mah deuleukeun ge ku urang aya becak ge katabrak jarujan tawadu mah lain kitu tawadu mah mun digambarkeun ku urang leuwih handap tibatan nu kapanggih jeung urang kapanggih jeung kolot masyaallah nya mah leuwih kolot umurna meureun hebat ibadahna aing mah sapira budak tawadu manggih budak nya nama budakan ti aing meureun maksiatna ge leuwih handap aing mah geus leuwih kolotan nya loba maksiat eta ngaranna tawadu
nu kos kitu kapain jeung nu geulis mana daekeun teu bere duit bah eta geus mah bajingan da mah kos kitu mah tuh tawadu mah kos kitu gambaranna diri urang mun kapanggih jeung saha bae leuwih handap tibatannya eta tawadu lain tawadu parahyangan tah mah watek adat. Nah ieu tah urang mah lain lamun di syariat bahkan lain begitu manggih kiai jago naonnya kira-kira ye nyana alat samsiahna datang ka mana coba aku aing tah eta kan teu beres kos kitu kapanggih ieu sana jampu-jampu aweuna hebat teh ku aing dicoba deuk da nyoba bae tolol cara jelema boga penca asal diupna salah deh diupna ge salah geus kajahoan ku aing manya penca kos kitu diup lain deui penca mah kudu tuh kan kajahoan ku urang tah tawadu teh kos kitu geus Allah kan neuleukeun ka urang sia diciptakeun ku aing padahal mah sia pinter tapi ngarasa bodoh kapanggih jeung jelema teh asa bodohan sia jeung batur hebat amat tadi aku berarti ku sia kapanggih jeung nu saluhureun asa hebatan itu kapanggih jeung nu sahandapeun asa kapanggih nu sapagodos nyana mah atuh sapagodos ge umurna doang tapi dina ibadah jeung elmuna we eueuh menangna urang teh eueuh menangna jeung batur teh eta mah lain kudu ngomong perasaan ngomong mah bisa bae abdi sinaon laib podos ero sia pusuk kagebes bugu ieu mah perasaan urang tatawadu asal geus bisa kos kitu berarti geus boga derajat munggu Allah efek daripada derajat lain deui sejuk tentrem tenang henteu pernah nyana ngadoakeun goreng ka batur henteu pernah teu meunangeun ku Gusti Allah dina thariqah mah teu meunangeun ngadoa ka batur ya Allah ya Rabbi manganu ka abdi teh kos kitu kirim galedeg bae Gusti batak sejuk bae jeung ahli thariqah mah sebab naon ya Allah ya Rabbi meureun kasalahan abdi aduh nyanggakeun we ka Gusti tetep bae nyana bendueun ka abdi tapi ku Gusti ulah dipake ka bendu keun bae ditanggung ku abdi ka benduna abdi mah teu bendu nyanggakeun sadaya-daya tuh jadi eueuh gorengna jeung batur teh batur gregeteun ka urang teu pernah greget ka batur ka urang ngagorengkeun urang teu pernah ngagorengkeun ngeunaheun bae ka nu aya eta tawadu ngaranna ka Gusti Allah sebab naon iget kabeh gerak nang Gusti Allah neuk dikumahakeun atuh jak kabeh ge nang Gusti Allah kan ngeunaheun ngomong mah Masya Allah pibuktian puku darder harurung jegur we ka imah nah iyalah jadi ditegur ku Gusti Allah ulah rek boga sangka disayangkeun ulah boga sangka Gusti Allah teu uningaeun ulah boga sangka bahwa urang teh jadi urus ku Gusti Allah jadikeun sebagai kekasih teh Allah Rasul jeung mukminin wallahu khabirum bima